Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat bertemu kembali di dalam pembelajaran bahasa Sunda untuk murid SMA sederajat khususnya kelas 12. Pada pembelajaran bahasa Sunda kali ini, Bapak akan mencoba dengan menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pada pembelajaran kali ini, Bapak akan mencoba tentang materi wawacan. Arti wawacan. Arti wawacan. Wawacan teh karangan panjang atau narasi lantaran suasana carita anu beda-beda tur ngagunakeun patokan pupuh. Dina bahasa Indonesia, wawacan adalah sebuah karangan panjang atau narasi sebab suasana cerita yang berbeda-beda dan menggunakan aturan-aturan pupuh. Wawacan teh mangrupa carita anu didangding, ditulis dina wangun puisi pupuh. Bedana jeung guguritan, wawacan mah mangrupa lalakon. Pupuh anu dipakena oge henteu hiji bae, tapi gonta-ganti tur loba. Di dalam bahasa Indonesia, wawacan berupa cerita yang dinyanyikan, ditulis dalam bentuk puisi pupuh. Bedanya dengan guguritan, wawacan merupakan sebuah cerita. Pupuh yang dipakainya juga tidak hanya satu, tapi berganti-ganti dan banyak. Berikutnya adalah karya sastra wangun wawacan umumna ngabogaan unsur struktur nu maneh nyaeta manggala sastra atawa alopon, eusi, jeung panutup atawa kolopon. Di dalam bahasa Indonesia, karya sastra berbentuk wawacan umumnya mempunyai unsur struktur yang tetap, yaitu manggala sastra atau alopon, isi, penutup atau kolopon. Manggala sastra eusina sanduk-sanduk papalaku atawa menta idin kanu maha kawasa jeung kakaruhun, sarta menta pangampura kana kahengkeran nu nulis atawa nu nyusun eta wawacan. Sedengkeun eusi nyaritakeun lalakon dina hiji wawacan, jeung panutup atawa kolopon kauni dina akhir carita nu eusina titi mangsa ditulis atawa disalina eta wawacan. Bari sakarian menta pangampura nu nulis kana sagala katunaanana. Dina dalam bahasa Indonesia, manggala sastra berisi suatu permintaan izin atau meminta izin kepada Yang Maha Kuasa dan kepada para leluhur, serta meminta maaf kepada kekurangan si penulis atau penyusun di dalam menyusun suatu wawacan. Sedangkan isi menceritakan sebuah kisah di dalam suatu wawacan. Dan penutup atau kolopon tertera di akhir cerita yang berisi titi mangsa ditulis atau disalinya suatu wawacan. Tidak lupa daripada itu, sekalian meminta maaf si penulis atas segala ketidakberdayaan atau kekurangannya. Ini ada sebuah contoh manggala sastra. Kasmaran kaula muji ka Gusti Aja Wajalla nu murah ka makhluk kabeh jeung muji utusanana Kanjeng Nabi Muhammad nyaeta nabi panutup miwah muji sahabatna. Diambil dari wawacan Rengganis. Yang kedua adalah contoh dari kolopon.
Tamatna kaula ngarang pukul 7 malam Kemis di tanggal 17na kaleresan bulan April tahun Kanjeng Masehi 1800 jeung 62 marengan hijrahna Nabi 1278 dicuta tina wawacan Panji Wulung. Berikutnya medar struktur carita wawacan. Nurutkeun para ahli, gelarna wawacan dina sastra Sunda teh lantaran pangaruh tina sastra Jawa. Asupna kana sastra Sunda kira-kira dina mangsa kadua abad ke-18. Di dalam bahasa Indonesia, menurut para ahli, lahirnya wawacan di dalam sastra Sunda dipengaruhi dari sastra Jawa. Masuknya sastra Sunda kira-kira di dalam abad ke-19. Mekarna wawacan di urang teh ngaliwatan sababaraha tahap. Dina tahap kahiji, lalakon-lalakon wawacan tina sastra Jawa teh langsung disalin, henteu disundakeun atau mangrupa naskah. Berkembangnya wawacan di kita melewati beberapa tahap. Di tahap pertama, lakon-lakon wawacan dari sastra Jawa langsung disalin, tidak disundakan ya, merupakan naskah. Itu di dalam tahap pertama. Dalam tahap kedua, tembong usaha narjamahkeun atawa nyalin kana basa Sunda sangkan eusina kaharti ku balarea. Di dalam bahasa Indonesia tahap kedua ini sudah mulai ada usaha menerjemahkan atau menyalin ke dalam bahasa Sunda agar lebih mengerti oleh masyarakat banyak. Tahap katilu lain narjamahkeun tapi nyipta carita-carita nu geus nyampak ti baheula dina wangun wawacan saperti tina dongeng, hikayat, jeung babad. Di dalam tahap ketiga, selain menerjemahkan, juga mencipta cerita-cerita yang sudah ada dari zaman dahulu dalam bentuk wawacan, seperti dalam bentuk dongeng, hikayat, dan babad. Tahap kaopat, sabada aya teknologi cetak, wawacan anu tadina mangrupa naskah teh rea anu diterbitkeun mangrupa buku dibarengan ku ciptaan-ciptaan anyar sarta wanda anyar. Di dalam bahasa Indonesia tahap keempat adalah semenjak adanya teknologi cetak, wawacan yang tadinya berupa naskah banyak diterbitkan di dalam berupa buku ya, diiringi oleh ciptaan-ciptaan baru serta variasi baru. Ari pintonan wawacan sok ditanggap pikeun kapentingan salametan atawa ritual jeung kalangenan atawa hiburan. Malah geus jadi kalumrahan lamun umur orok geus manjing 40 poe sok disalametkeun ku cara nanggap wawacan. Kitu deui pikeun salametan imah tulak bala lembur sok nanggap wawacan. Sebagai pengetahuan, di dalam bahasa Indonesia pertunjukan wawacan suka ditampilkan untuk kepentingan selamatan atau ritual dan kalangenan atau hiburan. Malah sudah menjadi kebiasaan kalau umur bayi sudah nyampe ke 40 hari suka diselamatkan dengan cara menampilkan wawacan. Begitu juga untuk keselamatan rumah, tulak bala suatu kampung juga sok menampilkan wawacan. Lian tipikeun salametan, wawacan oge sok dijadikeun pidangan mandiri atau pikeun hiburan. Kapan masyarakat zaman baharita mah can ceuyah sarana hiburan cara kiwari. Hayang meunang hiburan ku cara ngabandungan eusi atawa jejer carita ku cara dipangmacakeun.
lantaran harita mah jalma nu mampu maca teh kawilang saeutik. Kiwari mah pagelaran maca wawacan atawa beluk teh bisa disebutkeun geus carang. Lantaran ceuyahna ku rupa-rupa hiburan anu antukna ngageser kalungguhan wawacan. Di dalam bahasa Indonesia, selain untuk keselamatan, wawacan juga suka dijadikan pertunjukan mandiri dalam bentuk hiburan. Pada zaman dahulu, masyarakat belum banyak hiburan seperti zaman sekarang. Masyarakat pingin hiburan ini dengan cara memperhatikan isi atau jejer cerita yang dibacakan. Sebab zaman dahulu mah masyarakat belum banyak yang mampu membaca. Zaman sekarang pertunjukan membaca wawacan atau beluk bisa dikatakan sudah jarang ditemukan ya. Karena banyaknya hiburan-hiburan yang akhirnya menggeser eksistensi dari wawacan tersebut. Ngahariringkeun wawacan atau di dalam bahasa Indonesia membawakan wawacan. Lebah midangkeunana wawacan teh sok dibaca heula terus ditembangkeun atau dibelukeun. Numatak pagelaran maca wawacan teh sok disebut oge pintonan beluk. Malah di sawatara tempat mah pintonan beluk teh aya nu nyebut pintonan gaok. Di dalam bahasa Indonesia membawakan wawacan. Di dalam membawakan wawacan suka dibaca terlebih dahulu baru dibawakan, dinyanyikan ya atau dibelukkeun. Pada akhirnya pagelaran membaca wawacan juga suka disebut pertunjukan beluk. Berbeda di masing-masing tempat tergantung tempatnya. Pintonan beluk juga ada yang menyebut pertunjukan gaok. Tadi dia aya hiji contoh wawacan Asmarandana dicutat tina Panji Wulung. Sameme di haleuangkeun wawacan teh sok dibacakeun heula. Kurang leuwih contona kieu nya. Sambatna Nyi Tunjung Sari. Sambatna Nyi Tunjung Sari. Kuraja henteu di mana? Kuraja henteu di mana? Geus dimeureunkeun bae. Geus dimeureunkeun bae. Tangtu nampik kana dosa. Tangtu nampik kana dosa. Jeung lumrah manusa. Jeung lumrah manusa. Di mana nu maling aku? Di mana nu maling aku? Geus kudu nampik dosa. Geus kudu nampik dosa. Nya kitu deui panoli. Nya kitu deui panoli. Sasambatna teu paedah. Sasambatna teu paedah. Caturkeun geus nepi bae. Caturkeun geus nepi bae. Kapakuon kapatihan. Kapakuon kapatihan. Kipatih langkung susah. Kipatih langkung susah. Tina watirna kalangkung. Tina watirna kalangkung. Kaeta Nyi Tunjung tea. Kaeta Nyi Tunjung tea. Kukipatih geus kajudi. Kukipatih geus kajudi. Yen dijerum kumaruna.
yen di jerum kumaruna. Sanajan ajar ge bohong, sanajan ajar ge bohong, ku Kipatih geus katinggal, ku Kipatih geus katinggal. Geus meunang dongdonan, geus meunang dongdonan. Numatak ajar sakitu, numatak ajar sakitu, diupah ku prameswara, diupah ku prameswara. Eta asmarandana. Anu kadua nyaeta dina caritana, anu kadua nyaeta Kinanti nya. Laju lampah Panji Wulung, laju lampah Panji Wulung, diiring ku Jayapati, diiring ku Jayapati. Ki Jangali Ki Jangala, Ki Jangali Ki Jangala, jeung baturna Jayapati, jeung baturna Jayapati. Ngaran Ki Kebo Manggala, ngaran Ki Kebo Manggala. Kalima Kebo Rarangin, kalima Kebo Rarangin. Turun gunung unggah gunung, turun gunung unggah gunung. Nyorang lebak nyukang pasir, nyorang lebak cukang pasir. Ngaliwat kana bubulak, ngaliwat kana bubulak. Sempalan badak jeung sapi, sempalan badak jeung sapi. Jauh cunduk anggang datang, jauh cunduk anggang datang. Sumping damping ka basisir, sumping damping ka basisir. Raden ngantosan parahu, Raden ngantosan parahu. Calikna dina kikikis, calikna dina kikisik. Disarap dang daunan, disarap dang daunan. Daun bakung jeung badori, daun bakung jeung badori. Tambah kesel sasauran, tambah kesel sasauran. Nyaritakeun ajar tadi, nyaritakeun ajar tadi. Eta contoh dua wawacannya. Aya nu kahiji asmarandana, anu bieu mah Kinanti. Dicutat tina carita Panji Wulung. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Ditutup bil taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.